Drama si Neng. Banyak. Can asak itu iya sangu teh. Neng, cing pangmalikeun laja Neng. Nih, aing mah ku angger ai keur aya di imah teh. Sok ditutah titah wae si mamah mah. Neng, mana teh toret dititah ku hidung tengah denge. Aing mah meni gegeroan wae, jadi we eleh. Nah, aing maneh seneng ditutah-titah ku indung teh kuat kaharese teu nyara aya kahayangna we. Ya mah Neng kudu boga alasan we teh dicarekan. Aduh, Neng teh keur sakit beuteung, ini teh meni gak bisa lempang-lempang acan. Da eta ngadahareun anu seblak teh kuat ka teu eureun unggal teh tuluy we barang hakana teh nu kitu. Meni sok loba gandeng si mama mah ceramah wae. Aduh, meni nyeureuk kieu ih. Nya geus ku aing we. Mun sia mah hararese ditutah-titah teh. Si mama geus ini can nya. Ngaleula toong tinu kaca. Ya, cek aing ngapanggih sia mah ngabohong. Meni ku Neng teh ditoong hungkul. Si mama teh geus init apa acan. Hadon kapanggih Neng ngabohong. Ieu mah gerang hadon dicarekan. Kapanggih da ku indung mah siang ngabohong nyeri beuteung. Sok buru geura meuli laja. Atuh mama meni hoream panas di luar na oge. Panas di mana? Maneh sakitu ceureum kieu deuk hujan. Teu nyara we kana seblak sia deuk hujan gelap dor dar angin ge kuat ka dijugjug. Buru pamalikeun aja. Ya, atuh meni mah duitna. Nganyuk we heula atuh si teh. Si mama mah meni kumaha sih nganjuk deui. Meni Neng teh geus era ngomongna ka tukang warungna. Si mama mah meni lamun eta ka warung teh boro-boro mah ngomerong kos jalan ieu mah kadon nganjuk. Punten. Mangga mau beli apa ya? Neng mau beli cinta. Nah, jeung cinta sagala mau beli laja ada. Aya sakedapnya orang cenah heula. Mun aku si Haikal mah da Neng geus tadi ka warungna ieu mah semangat. Nilai. Ini lajanya ya. Oh. Kalau dibayarnya pakai nganjuk dulu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh iya, atuh meni makasih ya. Siana meni sep-sepoken pisan Neng jadi suka. Suka sama aku ya, Neng. Naon ai maneh Burhan? Aku mah mau ngasihin buku ke kamu. Tapi maaf ya aku tulisin. Naon ai kamu jeung ditulisan kieu meni gareuleung pisan Apaanan cinta sejati, Neng? Bunga meni gareuleung naon cinta sejati. Tah pek yang mani. Di alungan bukuku Neng tercinta. Geuleuh. Eta si Gopi laptop jeung di sagala. Sia mah Gopi meuli katinggali pisan orang lembur teh apa laptop. Jeung dipoekeun deh aduh. Astagfirullahaladzim eta Gopi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulai Neng, orang man TV Neng. Kadangnya ieu pengumuman. Apaanan mama anu lalajo TV mah. Defeat. Jadi we eleh. Oh heueuh nya apaanan ieu remote na leungeun. Cing saha nu mau teh jadi andeuna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulai karomatullah babak. Naon teh paruh ge? Saha nu mau teh ieu teh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulai karomatullah babak. Anjing bapak susah. Ieu mah teu balik kudu nanyakeun keluar. Nah saha ieu teh nu ngawawarkeun nu mawa teh? Mun teu paruguh kieu, bapak susah. Saha eta? Hon, cing ka dieu fon sakedeung. Oh, Neng, dek nyemkeun 100. Sia mah kana unyam minjem wae. Aing ieu teh saha nu mawa teh? Ni teu paruguh kitu tadi diwawarkeunna. Eta geuning. Pak Dadang, anu imah di wetan. Oh, Pak Dadang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon cenah eta teh maotna pun? Penyakit ginjal, Neng. Apa nanya kamari teh? Sampe maot teh cuci darah. Pinjam duitnya ka Cepopan 500.000. Alah,
Gitu eta teh pon. Batakna eta mah neng. Coba pon teh nya deuk ngalayat kali itu bari dieuleuk lagi. Bisi hudang deui pada danga. Mangga mama neng nya. Nya mangga. Tapi da asa beunghar pada dang anu imah di wetan mah. Sakitu anakna sararukses. Manya jeung unyam-inyam ka si Popon. Buat tebalik si Popon mah. Kudu dengan informasi terpercaya ieu mah. Sian acan amplop tehnya. Pas pisan Bu Erna ieu mah. Bu Erna? Dek mana Bu Erna? Asa tumben gitu eta tiungna beda. Ieu dek ngalayat Mama Neng. Hayu atuh urang bareng. Oh, dek ngalayat. Engke da Mama Neng mah dek nungguan si Bunda panan si Gopi can anggeus. Ngan ieu teh dek nanya saeutik. Nanya naon Mama Neng ieu teh? Bener eta teh nu teh ninggalkeun hutang? Hutang naon Mama Neng? Cek saha eta teh? Cek si Popon nya eta Bu Erna. Ngan abi teh pan rada teu percaya si Popon mah kitu teh hanya ngomongna teh 500 cenah jang berobat. Tapi da aya dipikir-pikir mah beunghar lain pada dang anu di wetan teh. Mal mungkin Mama Neng sakitu anakna duanya sukses duanana eta teh jadi PNS. Sawah lega. Si Popon mah emang sok kitu eta teh. Lamun aya nu maot teh nya sok ngaku-ngaku boga hutang padahal mah henteu eta teh. Si Popon mah nya anu maot ge kuat ka diduitkeun. Ngan ieu Bu Erna mun asa apal pisan eta ka almarhum Pak Dadang. Apanan almarhum Pak Dadang teh nya urut ka boga Bu Erna eta teh. Hayu dipayu Mama Neng. Pantesan we ari urut ka boga mah sagala apal. Ieu mah kudu nganggeuskeun lah film si Gopi kakarang ngalayat. Mah. Mama teh eueuh. Kemana nya? Ma? Kemana nya si Mama teh? Aya ente sih teh amplopna. Jasmine. Naon? Jasmine kamu geus di mana? Aku mah geus ngalayat ka Padadang. Apanan maot? Oh, tapi nah kamu mah ngalayat teh dibere amplop. Ya kan atuh ari anak yatim mah dibere amplop. Tapi kan kamu mah boga bapak keneh, Min. Hirup keneh dah bapak kamu mah satau Neng mah. Iya kan aku mah yatim pasif, bapakna aya tapi teguna. Bapakna hirup tapi teu mere nafkah. Oh gitu. Neng mah aya sih bapak, tapi osok ngeuseub wae jeung bukna teh jiga beurit. Neng bisa tuh menang bantuan. Tong sok kitu ari kamu. Kamu mahnya meskipun bapakna bukna juga beurit, tapi kan masih kena berfungsi. Oke sih, tapi kamu apa teu Neng boga cingceman. Saha si Burhan lain tadi geranya nganterin buku Neng terus ditulisan buku nate Neng cinta Burhan cen ini gareuleuk pisan cek Neng teh tuh kan bener eta mah geus cinta sejati Neng mau bisa dipisahkeun bunga naon cinta sejati teh ngacai gitu geuleuh nya terus saha atuh mas crush kamu teh eta geuning si Haikal anu sok nungguan warung. Naon kamu mah resep teh meuni ka AAA? Ya bae we atuh Jasmine meuni Neng geus teu kuat hayang make siger Sunda. Meuni leutik keneh we kamu mah geus pikiran kawin Tapi meuni bau endog buruk kieu ieu teh, kamu hitut. Naon da lain Neng da Neng mah hitutna geus seungit. Neng, Jasmine, kalian lagi apa? Ica ikutan Amang atuh. Ica, ari kamu mandi teh sih? Mandi da Ica mah Jasmine. Minggu kamari Neng mah geus teu kuat. Kamu teh teu boga irung apa gimana sih meni bau kieu bau hangru Ya atuh da kumaha Jasmine Ica mah teu kabeuli paragi kelek teh. Ya dah kamu mah boga duit teh beak pake meuli kuat aja yang bobogohan. Coba kamu teh meuli deodoran. Sakitu kelek teh bau knalpot racing Ica. Ica. Menituman pisan si Ica tara mandi. Meni sakitu kelek bau helm. Wah mungkin Mama Neng si Usep deh. Ntar ada orang ya. Minta eta duitnya 15.000. Apaan ka bisi udang deui. Bunga, yang mana? Ini sok loba alasan manehnya.
Ditu takut teh nya. Ditu teh harare.